Masya Allah, yang ngopi ku ngeunah-ngeunah teuing. Kadeuleu ayeuna mah hutang-hutang ge. Alang dunia ge, kadeuleu ayeuna mah. Bak. Benar kopi he. Kopi cap naon teh ieu nya? Ngeunah-ngeunah teuing ieu kopi. Hutang ge kam berebet. Ieu kopi ku ngeunah-ngeunah teuing ya. Ayeuna sih batuk ngeunah ngopi itu Pura. Ayeuna Peserkeun bakso, Kang. ngeunah bae bahas batuk ngeunah ngopi. Bakso ayam, gira. Keur ngopi ya, keur ngeunah. Aya ongkosna, Kang. Bener ya. Oke. Ngomong 20.000 nya, ieu kembalina 30.000. Nah, lumayan ya. Eta bakso bola rasa ayamnya, Kang ya. Pokona mah Ulah soho, Kang. dibelikeun ku aing. Ulah salah, Kang, pokona mah nya. Anu penting mah aing mah aya uang jalan teu ngerok. Kiraan, Kang. Pokona mah lembang aing mah lumayan ya bisnis. Berangkat. Soho, Kang, sambalnya, Kang. Moal berangkat. Kang, Titi DJ. Mari DJ. Hati-hati di galang. Moal saya mah mau ngagolin naon. Lembang pokona mah lumayan. Yung ade bisin di sore edat, Kang. Ilmu ya. Buku. Diulangi supaya jelas. Lumayan, kamu pas aja udah gitu. Ay, kumaha anjing, ay ilmu mahal. Ay HP-nya 1.000 semua juga hutang. Kamu yang biar ay kumane. Ya, ilmu ya nya berbagi ulangi ya. Ini tina akar awi. Akar awi taneuh. Akar awi Di arah taneuhna. Di arah taneuhna pan renyah. Jadi Dicampur jeung geusik. jeung geusik saeutik gitu. Sacukupna. Diaduk. Make kotoran teh hayam. Diaduk. Ilmu ya. Karek. Ditungtung Sunda ka tungtung Sunda, tungtung Jawa ka tungtung Jawa, sa-Indonesia. Ilmu ya, ilmu. Coba pakai eta menang sekolah he. Udah gabah. Mata bapak enak kudu dibayar saja. Abdi urang belak cabe 8 hektar. Anu 7 hektar nu tatangga. Anu setengah hektar anu dulur urang. Cawe 3 pangki. Iya. Gitulah, itu nyawa ilmu nama. Apa etom di Kampung Kopo? Lamunnya hong mati bareto nanyakeun ka bapak. Terus berhasil. Cara berbudaya cabe mah jiga kieu. Coba bapak ayeuna nu kahiji tina awi akarna teh taneuhna diarah. Kaduana make geusik, dicampur secukupna. Tai hayam. Jeung teh hayam dicampur. Ulah waka make tai embe. Karak di kana polybag. Engke cabena bibirna nu geus jangkung saeutik. Pindahkeun. Jika kieu bagusnya. Bagus pana eta kumaha. Ja bapak mah tara meuli-meuli cabe. Melak diburuan ge. Wah, tuh kana polybag ekot bagus kieu. Ai kumaha ieu. Pan urang mah dulur menta beda 8 tanggal mah nya. Atuh mah teuing. Pan dulur urang. Dulur iya. Resep ya. Nah, jadi ya saudagar cabe berbagi ilmu ayeuna mah ieu cara berbudaya cabe teh seperti ini. Sampai berhasil begini. Pada bagus ya. Gagal. Tapi sumpah karak nyaho ya. Make tina eta naon akar awi tanah. Ku tanah sekonyong-konyong tanah. Kena kan ruang bata teuas. Jadi moal renyah eta dina jero plibek. Nyaho teh. Lamun erek make sekam nih nya, sekam huut. Sekam huut teh ya. Eta lebih renyah eta bagus eta. Da kieu urang ilmu ya, ilmu. Sekam coba anu hideung ulah sekam anu putih nu hideung anu arang lah, arang huut. Eta bagus dah. Geus kieu bae ieu ilmu hatur nuhun. Sami-sami. 1 juta. 1 juta bapak kudu dibayar. Enggak lah lamun geus sukses melak cabena. Udah hage urang pasti boga. Erek ayeuna mah pan lain. Karek nyar ilmu. Iya hatur nuhun Abah. Sami-sami. Sami-sami. Hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, kunaon mah? Kagak kena cidanet. Gagal tina tangga teh cenet. Subhanallah. Kumaha urang ya? Atuh ieu mah kudu geura dibawa ka apotik, pakai antibiotik. Bener. Ya lila mah kayak Bengkak ya, bisa bengkak ya. Bisa diamputasi ya tieu Oh. Aduh, malah yang Tidak ragal tina tanggal cenet. Subhanallah. Aduh.
kudu geura dibawa ya kan malena isin mah deui tungkukan doang kitu. Aduh karunya. Iya. Sekarang enggak beda tulungan. Kurang ya. Tulungan geurang tulungan. Kan dia tulungan. Tulungan kunaon? Geuraan tulungan kan dia. Eta kunaon eta? Iya emak ya. Raga tidak tanggal cecenet cenah ieu. Rada tanggal cecenet. Ai eta kunaon eta? Kudu kumaha ya. Terus dikumahakeun ieu. Nah, geus kieu bae ya kapidus ieu menyegera bawa ke apotik. Supaya geura diobaran beri antibiotik ka ditu. Salembarnya. Salembar cukup. Salembar be. Sugante maragatna tanggal jagung. Tidak tanggal cecenet. Atuh geura dubaran ieu Ya mah. geus kan. Alhamdulillah eka pidus ieu nya. Ai, poho ai. Kita beli naon? Bilik salembar. Kita beli bilik deui salembar. Bilik we. Bilik asa nama bilik. Ai, ka mana dengan bilik? Parabola rasa ayam. Aing salam bicarakan ke si Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Masalah parabola rasa ayam sabaraha hijina? Di mah teu aya nu jualan parabola rasa ayam. Parabola rasa ayam. Eueuh, di warung kieu mah ege jajanan ciki kurupuk ayam. Ih, kamari cina sok Parabola rasa ayam ngabejaan. eueuh. Aya cin di warung ieu parabola rasa ayam. Di mana aya nyiar ka tujung ka warung mana bae sugan nepi ka paeh. Ih, aing mah capek. Rasa ayam. Kudu kumaha ieu nya? Itu mah aja eueuh di dieu. Masih cek si Putri. Mangkari duitna geus eueuh bea. Kumaha ieu? Teuing ge nya. Kemana coba hok nya? Aus deui nya aing mah. Aduh, kemana ieu Jangan nya? ngaca ke ngaca deui moal manggi. Moal manggi? Moal. Aduh, aing kudu kumaha kieu nya? Dengan parabola rasa ayam. Moal manggi. Manya aing kudu ka pabrik nanya. Nya jeung ka pabrikna ge moal manggi. Laju ieu moal dipangneankeun parabola rasa ayam. Mana nya? Aduh, kumaha ieu nya? Aing kerupuk di dieu ciki. Kerupuk mah teungeunah kerupuk mah aing mah geus balik balah. Hai teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya? Ada. Nuhun, Pak. Resepnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, ini mau beli bilik. Bilik Kang atuh Kang Pidus, ini teh kan puskesmas. Atuh iya. Bilik 1 lembar, ada kan? Enggak ada. Di sini mah enggak ada bilik. Jangan bilik salembar, ada coba kira kayak Bu. Iya, atuh kan mana di mana puskesmas, sana toko bilik ieu mah Kang. Ruang pengobatan mana? Ayo. Pemasaran. Mohon, mohon. Dia lurus. Lurus. Belok kiri. Harus kan deh kan Ruang apa? mohon. Oh, kita pikirnya ya. Sok mangga. Resep pelayanan bagus ya di dia resep. Oh, apa aja? Mohon, leres tah. Nembes sae kitu. Ya puskesmas Seluruh Damar pelayanannya gitu ya resep secara ropan jadi tidak mengecewakan masyarakat. Ibu, atur dulu Bu. Sok mangga, mangga. Ya lurus. Mohon, lurus. Terus kapal mana deh Bu? Badai Pareos, timbara ka sebelah kiri. Mohon, mohon. Mohon. Nah. Kan aya apotik. Resep ini mah Pareos. pelayanannya secara ropan balaga resep. Kapal ini ya Ibu. Mohon, leres tah. Punten. Assalamualaikum. Beli bilik selembar. Udah. Sararek itunya. Kamarana ya. Sararek. Mi. Mami. Mi. Naon tapi saya Coba ya yang kopi jalan liar ya tengah PKI. yang kopi Pangjen kan. ya kedap Woi, Bos, keren, Bos. Tadi ya. Di dia ya. Di mana Waduh. ya? Aduh, capek ya. Mau cager, Bos. Atuh alhamdulillah. Atuh nanti dia lelempangan baik ya.
buku tas Indonesia dia. Mami, mami, Saya naon papi. ingin kopi na dua, tak ya baraya. Jauh-jauh. Lapu, damang. Saya. Oke, benar. Lain di mana gitu ya? Buat tas kuling-kuling beak mana ya para bola rasa ayam tuh menang ya. Nyar naon? Para bola rasa ayam. Waduh, asa nakagarak ngadeng teh. Ai parabola rasa ayam mah. Aya sek mana naga. Tadi ngomong kieu si Neng si Putri. Assalamualaikum. Meser obat, beli obat. Obat apa? Hah? Oke, bentar. Bentar. Neng kamu kesini. Mau nyari bilik 1 lembar. Bilik. Di sini mah gak ada bilik Pak, si Komponen kalau mau nyari bilik coba aja tanyain ke Ranak ya di rawat inap. Dari sana ke sini, dari sini ke sana. Saya mah gak tahu di sini Komponen bukan tempat obat. Bilik 1 lembar buat yang di rumah tuh ada Ke yang Ranak sakit. aja ke Ranak, nanti Bapak dari sini ke kiri, dari kiri lurus, nanti ada rawat inap. Enggak ada bilik Bu di sini Bu. Gak ada Pak. Emang rese nggak ada bilik. Ya udahlah. Ya. Tapi resep di sini pelayanannya bagus ya. Puskesmas Ludamar ini saya suka ini. Benar-benar bagus lah. Jadi memuaskan masyarakat yang di sini. Terima kasih nih buat Puskesmas Ludamar atas pelayanannya dan wah ramah tamah benar. Makasih udah semuanya ya. Tapi naik udah menang bilik ya. Nuhun ya. Aduh, kuliling. Kira ya cai-cai. Mohon maaf Bu man Bu. Lain dia nengan parabola cenah rasa ayam. Di mana? Karak ngadeng ieu mah. Aduh ya tas keliling beak mana jago si Putri teh neangan para bola rasa ayam. Lu kata apal. Lain bising salah denge. Henteu cina. Ye Putri pangmeserkeun para bola rasa ayam. Lempang bae. Ai zaman ayeuna mah pan loba bahasa disaliwang-saliwangkeun. Eta ku zaman kiwari teh ya, zaman komodina, zaman HP mah. Sagala pan sok disalah-salahkeun. Bisi eta ucapan teh dikitukeun barudak ayeuna mah. Coba ditelepon burung eta. Telepon tadi katinggalin di imah terus kumaha si Putri ngomong nanya. Mana dipeungeus beak pake ngerokok. Atuh eta mah. Maaf ya, mami pada masak heula. Oh, atuh. Gara masak lamun eta mah bising cadahar ieu karunya dulu re. Kopi bungkul mah karunya. Lapar betul. Dasar mau batur ngesideung dibere kopi hideung. Masuk gitu ini. Hideung ieu mah amis. Maunya papi, saya Geura. di kantor heula. Tong lili lah mi masakna. Tenang, tah memeh. Eta. Iya. Aduh. Mana-mana di kebon nih. Iya, di kana kopikeun ieu. Eta di kana kopikeun endah. Ngeunah. Coba jalan. Mantap. Bener. Cocok ya kana ieu. Pisang goreng rasa kopi. Atuh pan ieu mah teu digoreng di kana kopikeun. Bener. Tah, gitu. Apa Neng? Nanti ya. Berapa? Ini goreng air jalan. Goreng air jalan. Toko apa ini, Neng? Oh gitu. Neng, toko apa ini? Ini toko Toko pancing. Iya. Mantap ya. Neng beli apa? Apa Neng? Ada apa Bang Bidus? Beli bilik. Waduh, Bilik. makanan ikan nih Bang Bidus. Bilik, salembar bilik di lapo. Waduh, nggak ada Bang Bidus. Nah, Neng beli pancing. Tempat minum. Beli bilik, salembar bilik. Waduh, nggak ada Bang Bidus. toko pancing loh ya. Ini toko pancing. Dan toko pancing, toko non aing beli bilik, salembar. Waduh. Nih, satu. Oh. Nggak ada. Nggak ada Bang. Ini toko pancing. Enggak toko, bilik salembar-lembar acar. Ya rese ayo nama. Es bae kapidus es bae. Kemana bawa nengen bilik? Tipu meren. Menang nggak Bidus? Awas nengen bilik kemana bawa? Ai.
geus ka pasar, geus ka rumah sakit. Wah meuli bilik salembar ka mana dengan bilik. Kumaha kitu ya? Pan tadi aing ngomong Ulah sok gawe antibiotik. Mangkan, panas. dengekeun. Neangan bilik. Makanya, lamun batur ngomong dengekeun. Dah, Tapi kita bilik ya. Atuh neangan bilik jeung mah. Antibiotik. Kapidus. Aing cerita di kamanakeun. Piraku jelema. Raga di bawah bilik. Antibiotik. Antibiotik. Ngomong ge antibiotik. Eta cerita sih. Gara-gara Gara-gara itu jangan deh. neangan bilik. Gara-gara itu itu. Aing Salumarnya antibiotik. gara-gara mata ragagna tangkal jagong. Gara-gara itu. Gara-gara Ngomong antibiotik gitu lain. Ceceret, tangga ceceret kapidus. Ragagna tangkal cecelet. Antibiotik salembar. Gawekeun deui sugan sama bilik. Oh iya, enel gitu kapidus mah. Karena si amat biar parabola rasa ayam. Sek, resep aing mah dengan parabola. Ngalunjak bae kang ngaing teh nyieur baso parabola. Neng Putri. Nya kulan Kang. Ngalunjak bae kang ngaing teh nyieur baso parabola segala macem. Mana Jawa? Ngalunya kumaha atuh saha Aku minta tinggal nyieur baso parabola. Yang kemarin teh Baso pakai bola rasa ayam abang kali parabola. tadi kadena baso parabola. Saha emang di mana yang dagang baso parabola? Tuh di mana tuh pohon tempat Baso di mana bola, teh? baso bola. Ngopi we ngopi. Ngagawean ka ngaing bae. Aing mesti memanat tiap warung nanyakeun eueuh kana baso parabola mah. Kang namana ge baso parabola, aya ge baso bola rasa ayam. Sanes parabola. Baso parabola. Bieur ka ngaing Akan nage. kudu dibawa ka dokter Geus, tiga enak tuh nama. kopi di bae.